Ini parah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal, Tet? Ah, gimana Iswa ya? Yo. Aduh, gak siriknya Pak Wa ya kade. Sirik yang teh ngurus sirik ka Uwa. Pak Wa cep mengi awewe kade yo. Bawa mah sirik. Eta awewe. Pohon Pak Wa. Mah aya cep. Nu bener ya teh wah. Serius mah kade nya. Kade Tadi percaya wah. Kumaha ye caritakeuna caritana kumaha ye? Carita teh wa teh ye. Mah mobil. Mah mobil ye. Isuk teh biasa mah mobil. Heeh. Bisi jalan saya awal tadi awetan haros ka Uwa di antosan cenah meni lami-lami teuing eta Uwa bungahna cep tadi sirik sirik ka Uwa sirik lah eta pasti di antosan cenah di antosan cenah ka mana awal nilami guys meni hari ka awewe mah di antosan bahasana ge tuh nya sirik henteu isi teruskan cepat teh tos lami atuh mungun teh di antosan balik ka mana nya ngantosan eta cenah akang nya kuat teh mah atuh kalbot eta awewe cep mungun kau ka jero eta ka jero haekeun ka jero anjir haekeun wa ka jero aing awewe teh nyangka isi pahrek dikawin ku mah isukan kewa ya ari Uwa eta isu ka kota mah mobil rek naon eta dari mana kos teh nyahotan Uwa teh sok mawa angkot mau isu-isu teh indit nya aing guys ya palingan aing curiga guys ya jadi guys di pikiran si Uwa mah eta anu megat teh mah saya bawa cik lain sih jadi di pikiran si Uwa mah guys eta awewe teh anu megat teh kajar bogohan cenah pedah eta teh guys rek naik angkot teh diwaram ku akal keselen teh ya Allah sirik mana saya bawa sirik aduh ya guys berapa kudu dikunclungkeun mah ieu si Uwa ya lain baheula mah urangnya sok inget ke zaman leutik baheula aya mah urang teh narucingan lah daripada ngapulang ke para rugup kieu mah ayo teh nya boga tarucingan boga tarucingan kuring mah arti saheula arti urang lah cacep heula tarucingan sok buat tarucingan cingkuk cingger singkaretip tah sok lah lieur pikiran ieu ade teh tarucingan cep kedua tah mau cina karung cep salah namanya jeung salah mau cina karung jauh-jauh naon atuh mikir deui ayo ucing dong salah namanya jeung salah mau cina karung jauh-jauh naon atuh mikir deui ayo ucing dong cepnya soalnya tah cingkuk cingkaretip lain naon atuh lieur kumaha mah lalu kumaha sok ucing ngaringkuk dina pager Haji Latif Haji Latif mana jawabanna eta kan si ucing teh ngaringkuk dina pagerna Haji Latif jadi disingkat cingkuk cingger singkaretip tapi bener cep bener ka jawaban tepat pisan tah ayeuna Uwa ge boga tarucingan cep bisa mau ngajawab kira-kira cobaan heula aya mah kucing keneh sarua sok da urangnya lah ayo na tarucingan Uwa da mikirna dari lah ya rada telat sok ngopi heula aduh poho deui cep euy poho deui eta aduh tadi teh geus aya harus tidak ada baheula ke leutik nih atuh naon Cak Jingho Jak Jingho sok jawab bener-bener bisa mah pernah ya teh ngadenge teh Jak Jingho teh lah nanya hoana geus pernah kumaha da ke leutik di udah kucing salah atuh tungtung salah tuh jauh-jauh Jak Jingho di udah kucing kucingna di Bandian salah keneh ngomong kos naon taluk teh taluk bener taluk kucing nanyak taina naho nah hamak jeung Uwa Uwa tuh kata ucingan aja kan ucing nanyak taina naho eta kumane Uwa nih
Lain wanya urang mah wa ye lamun keur di alam model kieu wa asa kugararana pikirannya tiis ceuli herang mata mantap pokona mah wa lah sudah di leuweung mah ngadenge manuk ngangpingkeun suara angin geunah tiis heueuh wa ye naon ayeuna mah daripada mengisi ruang anu kosong ieu wa heuh urang teh tarucingan wa boga tarucingan tah sok tarucingan naon naon bedana rokok jeung monyet wa naon bedana rokok jeung monyet nah tah bisa mah coba sok lah babari atuh wah tarucingan ulah ka babari sok heula babari tarucingan kitu mah naon bedana rokok jeung monyet heeh aya rokok mah bodas aya monyet mah hideung oh ini tuh lain gitu emang rokok bodasnya rata-rata rokok bodas monyet hideung tapi lain gitu wah iya naon itu jawaban ari rokok mah siga rios ari monyet mah siga maneh aduh nepi ka kitu itu jawaban ye kamari ka kota teu henteu aya naon gitu eta aya monyet siga maneh nya ya eta harga ayeuna harga dadahareun parahan rarae harga dadahareun teh terutama nog ya nog hayang eta nyampe ka sakilo 30.000 kan berat eta teh kana rumah tangga mah coba ayeuna teh ngaladuit hararese ayeuna teh keur seuseut ngaladuit teh hararese hari harga dadahareun ayeuna kuat mararahan eta nog kuat mahal kitu ih urang mah teu berat masalah nog wae kali kapipir we loba eta mah nangka ngajeng ye eta mah sapoe ge sababoko nog teu berat naon eta teh nog piit ya guys ari ngarahul nih aduh banget teh yuk cenah nog piit sapoe sababoko eta kabayangnya guys nya eta sabaraha puluh sayang meureun eta yeuna ampun aing mah ya ari ngarahul sekarang ada yang amulan ditilang eta uap penasaran dicampeuteun di deuketan penasaran meureunnya sing horeng teh mayitna nangkel di teteangan tadi aya di dieu nyantai we nya tuh mudah-mudahan teh nyantai nyantai terus kita gitu teh kelak naon teh saya nu aneh biasanya kita make benok ayeuna di benok kunaon tah anehnya heeh nah tuh pan ieu teh buuk teban oh ieu teh budang diatur ieu teh buuk teh jadi lamun di ieu anu tuh pan rapi geuningan laporkeun sebenarnya mah ka polisi bingung-bingung teuing naon urusanna nah ieu tina buuk make jeung dilaporkeun ke polisi pan geus teu nurut laporkeun ye kamari ge anak tadanga banal heeh dilaporkeun ka polisi wah maknya banal hungkul dilaporkeun ka polisi teu percaya make jeung teu percaya teu teu percaya maneh teh teu percaya nyokot korek dina dashboard Pajero ditewak dilaporkeun ka polisi teu teu percaya eta kabawa jeung mobilna